solokan-solokan aya ruham hari menampung hiji tempat ya karena sampah di tanah batur doraka urang teteta micin sampah ke tanah batur doraka tete sebab naon atuh sampah dipicin ke tanah batur kudu minta izin heula kanu bogana punten iya ya sampah ku abdi bade disimpen di dinya nya jatuh aya tempat nu bogana ngizinan mangga bae mangga mun teu ngizinan atuh doraka doraka tak kos kitu teta selama ku masalah silakan begitu bermasalah mentak ieu bangsa orang Madura nyieun kemah-kemah di tanah-tanah nu tak bertuan cak nyana doraka sarua bae kudu minta izin heula ketika disingraikeun atuh geus bae balik keur mah teu izin disingraikeun hese pan ieu kan jadi padahal Madura teh beragama agamais tapi ternyata ketika kurang didongkrak sulit ngamatak jadi huru hara bae Madura teh luar biasa agamais didikan wali-waliullah tapi karakterna mah tetep bae heuras Cirebon sarua bae didikan wali didinya teh tapi ketika kurang diganggu heuras bae Banten Alahadin Sawa sarua bae heuras bae urang Banten teh kajen kukumaha ge Menteri Pengairan ieu urusan solokan-solokan baik solokan nu dihareupeun imah urang secara pribadi maupun solokan secara umum kali-kali sumur-sumur teu aya rohan tamata nailah wa malaruhalahu la yajibu imaratuha kakonatin wadarin anapun ari barang-barang nu teu aya ruhan teu wajib dirapihan dibebener selama henteu ngaganggu ieu solokan teu ngaganggu ka masyarakat atuh anteupeun bae keuna ngalir sakikituna solokan ieu salila teu ngaganggu tapi ketika ngaganggu berarti urang kudu menangani soal gangguan tersebut ya Allah datang ka solokan-solokan nu teu aya ruham hari menampung hiji tempat ya karena sampah di tanah batur doraka urang teteta micin sampah ke tanah batur doraka tete sebab naon atuh sampah dipicin ke tanah batur kudu minta izin heula kanu bogana punten iya ya sampah ku abdi bade disimpen di dinya nya jatuh aya tempat nu bogana ngizinan mangga bae mangga mun teu ngizinan atuh doraka tak kos kitu teta selama ku masalah silakan begitu bermasalah mentak ieu bangsa orang Madura nyieun kemah-kemah di tanah-tanah nu tak bertuan cak nyana doraka sarua bae kudu minta izin heula ketika disingraikeun atuh geus bae balik keur mah teu izin disingraikeun hese pan ieu kan jadi padahal Madura teh beragama agamais tapi ternyata ketika kurang didongkrak sulit ngamatak jadi huru hara bae Madura teh luar biasa agamais didikan wali-waliullah tapi karakterna mah tetep bae heuras Cirebon sarua bae didikan wali didinya teh tapi ketika kurang diganggu heuras bae Banten Alahadin Sawa sarua bae heuras bae urang Banten teh kajen kukumaha ge padahal teu sakabehna heuras henteu resep aya nu heuras resep sia seuri heran aing mah kuduna ge awewe temen nu seuri eta kos gitu nah gitulah jadi solokan-solokan selailan teu ngaganggu eueuh masalah ya tempat-tempat sampah salila teu ngaganggu eueuh masalah ketika geus ngaganggu perlu ditangani kumaha carana babarengan lamun solokan pribadi ngaganggu ka batur bisa ditangani ku pribadi mun teu musyawarah jalan eta teh laruhalahu malaruhalahu jadi contohna kakonatin wadarin watorikin dan lain sebagainya ieu jalan kemudian ieu jalan rusak teu ngaganggu teu wajib diomean teu wajib tahcak di dieuna la yajibu imaratuha tenang bae tapi lamun geus tukang endog raragagan tukang piring
jelema naik motor teh nyaho horenganan jurang guplok moal naon ngaguling dan lain sebagainya nah ieu kudu tanggung jawab satanu tanggung jawab nah ieu lurah usul ka camat usul ka bupati teh fungsina jang urusan kos kitu selama teu ngaganggu jalan teu wajib diomean ketika geus kaganggu karena stabilitas rakyat wajib diomean mun teu diomean geura paeh kabeh lain bupati bae bupati nangke ditanya camat nangke ditanya lurah na ditanya meujeuhna lah teu ngabangun jalan ge jang sakadar ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil sia bangun musuh bangunna gitu tah salila masalah tah ieu dalil malaruha lahu la yajibu imaratuha teu wajib didangdanan teu wajib diomean tapi lamun geus ngaganggu nah ieu kuarima transportasi antara Pasar Kemis Tangerang perlu ditinggali ku pemerintah antara Kukun nah Balaraja Serang dan lain sebagainya ieu teh dana nu sakitu gede nah omean wajib teu ngomean bahaya Ikir carita kanu kitu-kitu aya jasa Masya Allah rapih jasa iya mandak sakapeung waktu hayang jadi bupati kula iya bae dek ngurusan kos kieulan geus beres geus eureun deui kula mah jadi bupati nanti geus bisa kitu geus lah sabulan lah jadi bupati sebulan jadi beresan can geus atuh 2 bulan can geus atuh 3 bulan can geus 5 tahun atuh nambah deui ka ditu oplok deui bae emang geus gararita tapi lamun urang na beneran mah ulah hayang untung di pemerintah bener-bener ngurusan rakyat jalan Pasar Kemis Tangerang lain make aspal make perak ka ditu lain lalagaan emang teu nyaho gitu urang nah nyaho jasa perak teu kudu make aspal teu kudu make semen di perak ujianana rakyat teu bogaeun duit jang dahar cokel cual Masya Allah iya mah boro-boro make perak make semen nu kuduna 6 senti turun pres kudu 4 senti bae datang ke pelaksana gideg siap lah gideg lain wayah zikir kuari mah dipres 3 senti Masya Allah kari tah iya mah lain di dia di Jerman mah Jerman ge orang nontonnya di dia guru nama orang-orang kade aduh capek orang nyaritakeun iya urusan jalan urusan naon gitu ngaranna kantor darin perkantoran selama kantor eta teu mengganggu teu kudu diomean jeung selama eta fungsina masih kena stabil teu kudu diomean ieu imah kitu kene baik secara pribadi maupun secara umum kantor teh musola teh masjid teh pokokna mah nu eueuh rohan nu eueuh ruan carana teu wajib tadi diomean didangdanan teu wajib salila teu ngaganggu jeung can aya perlu urang ge boga imah ye tetehna gede boga imah teh gede kamarna aya genep lantaran loba anak sia di dieu masalah cak pikih kuari mah anak nu kahiji geus kawin kadua geus kawin kuari tinggal pagalituk bae aki-aki jeung nini imah gede pada teh kudu diurus hartina kudu diurus teh disapukeun kemudian aya jukut-jukutna kumaha cenah kieu jak kula mah sanajan teu disapuan jeung jukutna loba ge betah bae atuh los eueuh masalah aki-aki jeung nini imana gede teh diurus jukut datang ka jandela wow maju di dinya bangsa ambrang geus masalah nini jeung aki-aki nang saukur atuh sabira nini dek susukaan jatuh lalambeng dek naon deui aju nini noelan aki-aki sia noelan bae geus malhudang aing geus malhudang geus teu nyara rambung geus urusan asmara geus teu nyara rambung geus paling main kerokan bae atuh dek naon deui cak nini ieu pegel ya dia aing rokan cak aki-aki na aing ieu urutan paling sakikituna doang dek lawan deui coba ayo kajen kumaha ge ditoelan ku nini-ninina pegel noelan cenah pan ieu jadi teu udang nyaho cenah sakikieuna bae atuh geus beres
tah kuari mah urusan kos kitu geus teu imah geus teu kaurus disapukeun henteu jukutna datang ka breng-brengan ka jandela nyana betaheun atuh los hiji waktu aya ore nu hejo teh naon ngaranna ore pucuk arasup ka dinya jameureun pajar gunung teh imah teh atuh ngahiji jeung ore aya betah mah datang ka dinya tatangga beuh cenah ieu imah teh dia aing mah betah mah kos kieu atuh masalah tah salila nyana betah hirup kos itu los geus tuh cek agi-agi cek aing geus kudu cek ninina nu marah teh kamari atuh kokoret cek kiai teh kudu aya urang betah mah geus aing mah nurutan kiai bae dasar males tempat tadi terus kokos masak aya urang teu lapar mah teu kudu masak urang isuk-isuk teu lapar teu kudu masak sore teu lapar teh aing atuh teu kudu atuh geus bae ieu mah urang masak sote urang mah lapar ketika teu lapar atuh ulah sarua jeung kitu imah ge urang betah atuh los ieu masalahna mala ruha lahu la yajibu imaratuha tapi ketika urang teu nyaman di imah eta teu nyaman perlu dibersihan jang kenyamanan teu nyaman lo baju kot bersihan kitu kene ieu aing geus kolot bebeja ka anakna aing mah geus kolot teu betah lo bating kamar sieun pan emang geus kolot sieun atuh aing di kamar ieu jeung emas sia tapi di kamar itu bangun galumbreng bae ku aing diteangkeun ja eueuh sasaha beureunanan di eusian kuno gaib teh mah atuh geus aing mah ku ari mah pangmeulikeun bae ieu jual ku sia imah ieu atau eusian ku sia atau dikontrakeun aing mah pangmeulikeun imah bae di perumahan ulah nu gede-gede 3 tingkat bae wah iya bapakna kudu kagrogol geuning ya cukup panggieunkeun nu ka kamar bae atau 2 kamar bae dirampingkeun aing geus teu fungsi mah dirampingkeun tah kos kitu tah teu fungsi mah geus we jai gede teuing ye jual gede teuing ye atawa ieu mah imah teh lantaran gede urang pake pengajian masalah daripada ieu urang sepieun aya ustad di dinya teu boga majelis nah ustad tadi tah enon esok ngaji bae di mana di mushola pas sedak-sedak kuari mah pindahkeun bae ka imah ka dieu ieu imah aki ye geus pararindah kabeh anak kaju kuari gede jasa ye nah ieu mah yuk urang di dieu bae ye nya ngan bayar sakali ngaji tolol tah aki main bayar mah lulu gara-gara Golkar jadi mainnya duit baik insyaallah solokan teh kantor teh imah teh majelis teh kemudian atuh ayeuna mah mushola teh masjid teh teu wajib didangdanan selama teu aya manfaatna can kanyahoan manfaatna lamun urang ngadangdanan bae tergantung niatna lamun urang ngadangdanan masjid demi syiar masalah urang ngadangdanan mushola padahal mah ieu mushola teh anu salatna ge ngan 2 jajar ngan 3 paling komo subuh mah nu azannyana nu ngimamannyaana mun nyana muriang mah atawa mun nyana pae atuh ieu mah mushola mah bisa digadekeun eueuh nu ngeusian tapi lantaran imah bararagus KBG mushola butut padahal mah fungsina teh masih muat kene diomean demi syiar masalah syiar tapi lamun ngudag ria doraka asana ieu mah imah itu gedong imah ieu gedong dikelilingi ku gedong ai mushola kunaon barang di deuleu bocor caina ge ngerewek jasa teu etis ieu mah teu boga gedong kunaon deui atuh henteu entenan gitu kan teu dula-deuleu teu mamantes maneh musyawarah yuk urang bangun abeh syiar agama kadeuleu jeung katembong rapih jeung bagus yuk tak teu ngabangun kitu teh teu wajib lantaran fungsina ieu encan kitu datang ka dinya kamangpaatan kecuali kieu ieu mushola nya jore nya pinu teu muat ieu mah ye mun magrib mudal ka jalan-jalan datang ka aki-aki mah di jalan cicingna ge lain salat tah ieu musholana yuk urang rapihan urang gedean sesuai jeung naon gitu kebutuhan fungsi musyawarahkeun
kira-kira kurang sabaraha ka sabaraha ye jam magrib geus modal keluar yuk ayo musyawarahkeun demi syiar eta mah masalah bu gede jasa ganjaran kitu keneh masjid dan lain sebagainya baik kantor maupun musola maupun masjid kemudian imah sorangan sarua bae urang teh boga imah kemudian ieu teh ngabutuhkeun rada lega lantaran sok dipake pengajian sok dipake babarengan jeung masyarakat sok dipake daratang dalulur dulur-dulur di mana-mana sok datang ngendong gede boga duit mah masalah ngeunahkeun tamu urang terutama dulur secara pikir kos kitu mah urang kadatangan ku dulur kadang-kadang ti Jawa Tengah Jawa Timur datang ka imah urang ngendong 2 poe 3 poe kamar nangan hiji doe ngampar di tengah imah sedengkeun pan birahi mah di mana bae ayana aduh mangkani nyana geus ka 2 peuting mah hayang ngeunculak cileuk mangkani ngampar di tengah imah aju nyana atuh boga gawe di juru kumaha mun ka teje godombrang kita pikir dah tuh jadi rapih jasa agama teh datang kan kos kitu mun ku urang dibahas secara panjang nak engke ngabangun teh aya nu wajib aya nu sunah aya nu makruh aya nu haram tina aslina mala ruha lahu kakonatin wadarin la tajibu imaratu teu wajib ieu mantak ngabahasakeun ge la tajibu imaratuha bahasa teu wajib teh ya jatuhna engke kana naon cek usul fikih ditotor ku urang teu wajib mah mungkin sunah teu wajib mah mungkin mubah teu wajib mah aya kamakruhan teu wajib mah mungkin haram ieu bahasana luar biasa indahna bilagah ngabahasakeun la tajibu henteu kieu henteu haram tapi la tajibu imaratuha teu wajib kejatohna ka mana mantak sesuai jeung kebutuhan fungsina. Masya Allah rapih jasa mun urang ngaji mamandak mulai ti kuari dula deuleu jalan di sisi imah urang fungsina ieu loba nu liwat rapihan jalan cai kuari mah musim hujan besi aya nu magol-magol rapihan ganjaran asal ditita berarti ganjaran gonggorong-gonggorongna besi macet rapihan lamun memang geus aya strukturna di negara lapor ternyata urang lapor henteu peduli urang jeung masyarakat urang boga ganjaran nu bertanggung jawab teu tanggung jawab doraka jadi geus teu kudu hese-hese ieu mah kieu loh eta mah negara henteu ngurusan urang ge henteu atuh salah sahijieun salah sahijieun urang bae atuh negara kudu tanggung jawab kuari teu tanggung jawab urang bae jeung masyarakat babarengan rek urang menang ganjaran rapi nu mesti tanggung jawab teu tanggung jawab engke ge aya bagianana di akhirat nu kuduna nyana kuari henteu nangali atuh tinggal doraka bae ulah hese-hese jadi rapi Masya Allah ngeunaheun ka urusan-urusan jalan cacing urusan-urusan gitu solokan leutik komo nu gede dan lain sebagainya ayat pengaturan-pengaturan termasuk hutan-hutan jeung gunung-gunung mala ruhalahu eueuh rohan hutan eueuh rohan gunung eueuh rohan eta teh perlu ku urang diurus ditata sedemikian rupa ieu gunung naon ieu ternyata ieu mah gunung batu pibahaneun marmer pibahaneun granit pibahaneun keramik sok urus ieu teh boga saha boga pribadi endek dijualna terserah pribadi ieu mah oper alih ku nagara sok jang nagara mun nagara carita nagara berarti jang rakyat betul bahasa dari rakyat untuk rakyat eta bahasa ngeunaheun jasa ti rakyat ka rakyat ku rakyat enak kadengena tapi ternyata ti rakyat jang beuteung babatokna eta teu ngeunaheun tah mun ngadenge kos kitu tah geus aya babatokna tah Masya Allah eta teh nikmat jasa ya naon dia kuari kali naon dia kali maya maja berarti menghasilkan naon menghasilkan mutiara dirinya teh aya batu-batu kali maya nah ieu teh nu saya teh anu perorangan sok ai endek mah ieu ternyata ieu mah anu nagara urus ku nagara lantaran kalimaya teh lamun geus bagus mah aya penampana di Jepang ke di Jepang diolah dijieunnan mutiara dibawa deui ka Indonesia emang gitu bae di Indonesia mah
emang gitu baik uyah ge uyah dibawa keluar ke urang nu meuli emang kos gitu baik di urang emang kos gitu baik di urang mah besi diolah ku urang luar urang nu meuli jadi salilana urang mah jadi konsumen baik konsumen baik insinyur teknik di urang teh loba jasa nu jitu selain daripada Habibie teh bermunculan tapi nyana lebih baik dikontrak ku urang luar daripada ngabaju ke negara. Mau ditanya kurang tetap ngabaju ke negara siap ngabaju ke negara ketika usul ke negara kami dek mengajukan negara cak negara can aya porsi na kakarak boga 10 gelas ieu geus beakeun kabeh jang maneh mah dibagi dua bae tuh teu hayang kos kitu contohna dek datang ka maju iraha di Indonesia mah wabeh urang luar bae ketika nyieun jalan tol Prancis Jepang tuh Jagorawi citu luar biasa urusan ku ari ku negara urang bisaeun yeun jalan tol Jakarta Merak Gorobag teu bisa liwat Gorobag teu Jagorawi mah datang ka kuari stabilna luar biasa pernah rusak tambal tapi jerona basicna luar biasa naon gitu kuat nah ya ditangani ku insinyur Indonesia padahal mah bisaeun yeun model kos kitu teh bisaeun jangan nyontoh gambarna ayah tapi ketika dipraktekkan ke orang Indonesia jadi jalan kebo orang nyamayar nya badegdog bahasa mana ke badegdog nah etalah orang Indonesia itu kurang boga wawatek kos gitu teu rek ngabajukeun negara Masya Allah kula mengedak begitu ni cicing baheula di mana di Singapura resep jasa eta jalan dah rapih jasa cek jana mah Singapura Tasik teh rapi di luar negeri mah di Malaysia teu meunang bae urang naik bus sepatu kotor sebab naon ngaganggu ka batur jadi urang lamun deuk naik bus di Malaysia kudu dibersihan heula sabatur aya urang ieu urang nyetop ya mobil bus di deuleuh sapatuna kotor oh ditutup deh menang datang ke maghrib moal menang mobil atuh wow di urang mah komo urang Rangkas Bitung mah waduh geus ngan henteu singkal doang anu dipaten ka mobil urang Rangkas Bitung mah tuh masyaallah teh keur carita urusan ti mimiting urusan manusia datang ke tahapan abid nu edan kemudian tuh nun teu boga indung bapa berarti yatim piatu kemudian ku ari mah hewan anu di dahar hewan nu teu di dahar sanggeus teh hewan kemudian anu henteu bernyawa berbentuk solokan jalan bangunan gunung-gunung dan lain sebagainya hutan-hutan perlu diurus anu intensif ku negara untuk rakyat. Masya Allah jangan ngeunaheun jasa nikmat jasa coba gua hari di Indonesia ya kesulitan soal kayu teh hese jasa gua hari dina ayana mahal ka bina-bina padahal ieu Indonesia ti Sabang sampai ke Merauke aya 27 mungkin gua di 28 provinsi atau mungkin gua mah dibagi-bagi leuwih eta teh 70% ieu adalah hutan dan lautan saeutik nu dieusi ku jelema mun urang deuleu ka Palembang mun urang deuleu ka seberang ka ditu ka Medan tangkal kayu tapi urang kuari mun deuk meuli Banjar bae deuk meuli kayu bae waduh hese dina ayana mahal ganti kuari mah ulah meuli kayu melina baja ringan orang nu boga pabrik baja ringan geus kieu jeung pamarentah ieu bae di Indonesia mah kos kararitu bae tah bensin potensi di Indonesia kesulitan bensin kacai-cai potensi lamun untuk rakyat ku ngeunah-ngeunah teh nikmat tinggal ngurusan doang ganjaranna gede jasa adapun administrasi rapihan demi keutuhan bangsa jeung negara ngeunaheun jasa nu mantap bagi rakyat leutik mah tinggal ngelak bae neuleukeun nu di luhur ganti mobil deui Masya Allah eta dasina ku ngambay-ngambay teuing
bintang ku dateng di pundak tapi pan aing mah atuh ieu digawe teu pugu iraha aing jadi karyawan tetapna. Aduh aing asup nyogok kakarake asup geus mikiran deui aing dieu iraha dikaluarkeun anak. Digawe mah digawe bae barang asup digawe tas asup digawe jadi nguruan awak mikiran eta bae anak di imah datang deui pamajikan keureuneuh deui imah can boga kontrakan can kabayar dahar pan terus bae kabeneran dipecat deui bae ayeuna le TV waduh pemimpin urang bani geus rapi nyisiranana ge hiji-hiji acan bukan ka dieu rapi tinggal dada bae laporan orang kaluhur teh demo atuh bukan saha nyisiran sia nu rapi tangkorak sia tinggal pereup bapan ge ieu mah di Indonesia mah tinggal dihudangkeun ngajegur karyawan sabaraha ribu di Indonesia hudangkeun ku urang bakal marau golok rakyat anu teu pararuguh ye ku ari kedudukanana dagang hese dak naon hese gerakeun ujianna dibeulem istana hayu coba kumaha anu hese jasa ye anu geus jadi dokter andas jadi profesor jadi teu boga porsi jasa hese jasa di negara dina bogana ge teu sesuai tinggal dihudangkeun doang guru DPR tinggal dihudangkeun doang ieu mah lantaran kesenjanganana jauh luar biasa ngadenge pemimpin urang meuli mobil 5 miliar urang dahar gen teu urang dahar gen teu ngadenge bupati meuli mobil deui anakna ge luar biasa aing digawe hese jasa tinggal ngajegurna doang dan mantak ieu mah tinggal urang ngadoa bae yu urang sadari ieu nagara urang jeung bangsa urang mudah-mudahan pamimpin urang boga nurani mudah-mudahan rakyat boga nurani sehingga rakyat jeung pemimpin nyambung eueuh huru-hara di Indonesia teh stabil anu luar biasa sesuai jeung harapan bangsa Indonesia hirup makmur majullah jinawi lain amin ngomong doang buktina mah henteu deui di mana tuh orang berangkatna ti pemilihan gubernur pilih ku sia Atut pilih ku sia oh sia kamari tah cenah yang stabil tapi ketika ku urang dituduhkeun embung tuh pan nya sia doraka lah cenah kiai ngomong bae lumayan sekupi sia nah ieu balikan deui tetep bae ieu mah keur carita keberadaan negara urang rakyatna kos kitu pengurusan namun kukula dicaritakeun menteri sangat teu stabil jeung kekurangan-kekuranganna masih loba nah ieu mah keun bae ieu mah keur carita ngaji kos kieu horeng ieu kakarak dibongkar sakelumit doang namun dibongkar 12 sub sesuai jeung aturan fikih Imam Syafi'i eueuna naonan di Indonesia lamun eueuna naonan urang dek dipaksakeun bae make demokrasi berarti urang geus setengah abad make demokrasi ternyata kesenjanganna lebih tinggi apakah teu coba-coba ku urang dirobah atau demokrasina diperbaiki pan tinggal kitu doang perbaiki atuh demokrasina atawa ulah make demokrasi make Quran bae yuk cenah ulah hese korupsi make Quran mah urang gitu maling potong ke aing isinnya gubernur jadi potong nya bupatinya dipotong panai maling potong cak polisi embung kunaon itu pan aing anu sok malingna potong nya polisi leungeunna bung sieun mah gaguranna sieun ketiga ya lamun aya nu zina ranjang ulah kunaon gitu pan cak nu di luhur cak DPR pan aing nu sok nawaan cewek engke aing mah nya DPR dibunuh emang kumaha gitu DPR urang naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik urang tuh kiai wa min dzalik deui lah ka dieu deui panjang jasa geus mah di kos kitu pimpinan urang ieu deui nagara oh geus acak-acakan kan kiai nya nyahoanan lainnya nyahoanan jelema nu mantan pemerintahna bebeja ka aing cek nya na beuh kiai kula kerja di pemerintah anu ceuri ku ari ngaji poe jelemana jeung teuing yang contoh teh mah cek nu saden di aing mah henteu setengah nama sia kitu ayo da kumaha teh atuh pan keur zaman Pak Adam Malik bae simpenan Pak Adam Malik di Cipanas sabar sagede Pak Adam Malik almarhum Masya Allah atuh ulah-ulah eta aja dai na ge dai di luar negeri atuh mawa cewek
bisa ngomong kumaha tapi dai Golkar dai keur carita kos kitu mentak eueuh deui iwalti urang mah eueuh deui hiji melampiaskan ngomong jeung para tetangga kemudian urang ngadong ka Gusti Allah sakali deui dengan hati nu jernih mudah-mudahan bangsa Indonesia ditangtayungan ku Gusti Allah pemerintahna diberi hati nurani rakyatna diberi jernih nuranina sehingga disalamatkan ku Gusti Allah pengurusanana anu rapi supaya jadi bekal jangka akhirat amin ya robbal Kitabul Jarah wallahu a'lam.